Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal fi arkanis sholati anu tetep pasal dina martelakeun pirang-pirang rukun salat. Taqaddama geus ti heula naon makna sholati, maknana salat lugotan ceuk lugot wa syar'an jeung ceuk syara'. Wa arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat sama niata asyara eta aya 18. Naonana ruknan rukunna. Ahaduha ari kahijina itu samaniyah an-niyatu eta niat. Wahia sareng ari itu niat qasdus eta neja kana hiji perkara. Muqtaronan bari dibarengan bipa'lihi kuprak migawena itu wa mahaluha jeung ari tempatna itu niat al-qalbu eta hate. Paslun bi arkanis shalah. Ieu pasal rek martelakeun rukun. Naon ari ngaran rukun teh ceuk kamari? Jadi rukun teh ceuk kamari hiji perkara anu wajib ayana bari bagian tina eta perkara. Sapertikeun umpamana rukun salat nomor kahiji niat. Maka niat wajib aya dina salat bari eta niat teh sebahagian tina salat. Ai syarat mah kamari sesuatu anu wajib ayana tapi lain bagian tina eta perkara. Sapertikeun wudu syaratna kudu sapertikeun salat syaratna kudu boga wudu, tapi wudu mah lain sebagian tina salat. Sarahna dina qauluhu samaniyata asyara. Lamun tina paslun mah jajaran kagenep ngan rek dieuna jajaran katujuhna nya. Jadi kieu ya. Rukun salat teh sadayana aya 18 gitu. Sok tingali sarahna. Wa adul arkani aya mah. Wa adul arkani jeung ari ngitung pirang-pirang rukun. Sama niata asyara kana 18 tariqatun eta jalan min ja'li tuma'ninati tina ngajadikeun pirang-pirang tuma'ninah pi mahaliha dina tempatna itu tuma'ninah al arba'i anu opat. Jadi anu opat teh mana wae? Ruku, i'tidal, sujud, diuk antara dua sujud. Tah ditambahan tumaninah nu opat eta teh jadi 17 kabehanana. Tambahan hiji deui jadi 18. Nyaeta ieu ya. Wa niyatul khuruji jeung niat keluar tina salat. Wa niyatil arkani jeung ngajadikeun niat kaluar tina salat arkanan kana pirang-pirang rukun kitu panjangna. Ka sahibi tanbih saperti anu gaduh kitab tanbih. Wa ada jeung ngitung Imam Nawawi ha kana itu arkanus shalah fi raudhatina kitab raudhah sab'ata asyara kana 17. Biisqati niatil khuruji kalawan ngagugurkeun niat kaluar tina salat. Li annaha karna saestuna itu niat salat niatul khuruj sunnatun eta sunat ala sahih netepan kawal sahih. Wa ada jeung ngitung ha kana itu arkanus shalah sabadum sapalih ulama arba'ata asyara kana 14 bija litumaninati kalawan ngajadikeun pirang-pirang tumaninah pi mahaliha dina tempatna ieu tumaninah al arba'i anu opat ruknan kana rukun wa hidan anu sahiji litihadi jinsiha karena narima sahiji jinisna itu tumakninah.
wa ba'duhum takdirna wa ada ba'duhum nya jeung ngitung saha ba'duhum sapari ulama hom sata asyara kana 15 bijiadati kurnin niati kalawan nambahan ngabarengkeun niat bitakbiri kalawan takbiratul ihram minhu wa minhum jeung eta tetep ti sapalih ulama man ari aya ulama ja'ala nu ngajadikeun man ha kana itu arkan tis atasaro kana 18 aya dinya euy bijalil husu'i kalawan ngajadikeun husu ruknan kana rukun wa minhum jeung eta tetep ti sapalih ulama man ari ulama ja'ala nu ngajadikeun man ha kana arkan isrina kana 20 bijiyadatil musolli kalawan nambahan jalma anu salatna. Jadi cek sapalih mah 18 aya deui nu 17 aya deui nu 13 aya anu 18 aya anu 20 aya nu bener nu mana kabeh oge bener nu salah mah nu ngaributkeun bari manehna teu salat riweuh eta mah. Nu kahiji rukun salat teh niat. Ari tempatna niat eta teh dina hate. Ari ngucapkeun ku lisan hukumna naon? Sunat. Nah, ajaran kalimat ti handap. Ewa. Qauluhu an niat qad ajma'at nyata sepakat saha al ummatu umat sepakat ala tibarin niati netepan kana ngarekenna niat fi sholatina salat. Ngareken atau ngitung-ngitung wa inna ma bada'a jeung pastina ngamimitian ha kana itu niat biha ku itu niat saha al musonnifu musonnif ka goirihi saperti lian musonnif li anna sholata karena saestuna salat latan akidu eta teu narima jadi itu salat illa biha kajaba ku itu niat. Walidalika jeung kulantaran itu latan akidu kila dicaritakeun naon annaha saestuna niat syartun eta syarat li anna syarto karna saestuna syarat ma eta perkara kana anu bukti ieu ma kharijal mahiyati dina luar hakikatna luar substansina. Jadi cek sapalih mah kulantaran salat teu jadi lamun eueuh niat maka niat teh lain rukun tapi niat teh naon syarat cenah. Ari niat naon qasdus syai'i neja kana hiji perkara. Tuluy sarahna 145 jajaran kadua ayat wa qauluhum itu luhurna kana we la qauluhu qasdus syai'i muqtaranan bipilihi qasdus syai' alladzi yuridu ngamaksud jalma pilahu kana migawena se kal wudu'i seperti wudu was shalah hala qaunil qasdi dina tingkah buktina jalma muqtaranan eta anu dibarengkeun bipi lidalika se kana migawe itu perkara. Wa qauluhum jeung ari dawuhan ulama biba dil ibarati dina sapalih pirang-pirang rekenan dina sapalih rekenan mah dina sapalih kitab pembahasana wapi makna akhir dina makna sejen wa pa intaroho maka lamun salse ngengke salse jalma anhu tina itu qasdu sumia tah dingaranan itu qasdu ajaman kana ngajam. Terus nanda laisa minat ta'rif bal jaidun li annahu qaddama ingda qali muqtaranan bipili. Walau qala jeung lamun maca jalma kana lapad nawaitu usolid duhra Allahu akbar. Nawaitu batalat tah batal naon salatuhu salatna jalma. Li anna qauluhu karna saestuna omongan jalma lapad nawaitu bada takbir dina sabada
lapad nawaitu nasabada takbir. Jadi lamun nawaitu usolli duhra Allahu akbar ulah make nawaitu deui gitu. Ngeus we. Qauluhu wa mahaluha al-qalbu aya. Pala yajibu maka teu wajib naon annutku ngucapkeun biha kana itu niat bilisani kulisan. Lakin yusanu tetapi na disunatkeun itu nutku liyusaida supaya yen nulungan naon alisan al-qalba kana hate. Wala ibrata jeung teu rekenan eta tetep binut kilisani kalawan ngucapkeun lisan bihila pima kalawan beda perkara fil qalbi anu tetep mah dina hate. Ka nawa saperti yang niat jalma duhur kana duhur bi qalbihi dina hatena jalma. Wasabako jeung miheulaan kapilepasan naon lisanuhu lisana jalma ila goirihi kana lian itu duhru. Terus ayeuna wasumia jeung dingarana naon al qalbu kolban kana hate litaqallubihi karena bulak balikna itu kolbu pil umuri dina pirang-pirang perkara kuliha tegasna sakabehna umur awali annahu atawa karna saestuna itu kolbu khalisul badani eta saripati na awak apa saripati intina gitu. Wa khalisu kulli syai'in jeung ari inti atawa saripatina saban-saban perkara qalbuhu eta hatena ieu se kulli se awali annahu atawa karna saestuna itu qalbu wudi'a eta dipernahkeun ieu qalbu fil jasadi dina jasad makluban bari dibulak-balik kakum sakari seperti kumpulan gula wa huwa jeung ari tu qalbu lahmun eta daging sonubariun anu bangsa sanubari lahmun eta daging sonubari yusakli anu bangsa sanubari dina bentukna korin anu menggon atau anu tetep pil janibi dina arah-arah atau dibelah al aisari anu kenca jadi di pelebah kenca minas sodri tina dada belah dia tah fa in kana maka lamun bukti naon as-salatu salatna pardon eta salat fardu wajaba tah wajib naon niatul fardiyati niat bangsa fardu wa qasdu piliha jeung wajib ngamaksud migawe itu salat wa ta'yinuha jeung wajib nangtukeun itu salat min subhin nyatana tina subuh aw duhrin atawa duhur masalan umpamana aw kanat atawa bukti naon as-salatu salatna naflan eta sunat data waktin anu ngabogaan waktu karatibatin seperti sunat rawatib aw dati sababin atawa anu ngabogaan sabab kastisqa seperti salat istisqa wajabata wajib naon qasdu pilihi ngamaksud migawe itu naflan wa tayinuhu jeung nangtukeunana itu naflan nangtukeun itu naflan la niatun nafliyati teu wajib niat bangsa sunatna teu wajib niat bangsa sunatna paingkanat as-salatu pardon lamun salatna salat fardu
maka kudu nganiatan pardu, nyebut pardiah teh jeung ngamaksud kana migawe sarta ta'yin kana eta salat naha asar, naha lohor, naha maghrib. Nyaeta lapan nu kieu teh usolli fardol maghribi umpamana. Usolli fardod duhri. Naon usolli? Usolli teh qasdu. Fardon fardiyah. Ad-duhro fardod duhri. Duhri ta'yin. Tah lamun salatna bangsa fardu. Lamun salatna salat sunat seperti salat rawatib, qobliyah, ba'diyah atawa salat sunat anu ngabogaan waktu salat nu ngabogaan sabab seperti salat istisqa, maka wajibna teh ngan ukurna nungkul ngamaksud migawe qasdu teh ejeung naon? Ejeung ta'yin, qasdu ejeung ta'yin. Seperti kieu umpamana engke tarek salat lohor ya, maka ente teh cukup ieu unggul usolli qobliyatad duhri. Usolli naon? Qasdu. Qobliyata ta'yin. Cukup gitu. Usolli qobliyatad duhri rakaataini lillahi ta'ala. Atawa ba'diyahna usolli ba'diyatad duhri rakaataini lillahi ta'ala. Lamun istisqa cukup usolli istisqaan. Make sunat bisa teu? Teu naon lamun make sunat ge umpamana usolli sunnatal istisqai. Geus we daripada riweuh kitu mah usolli istisqaan, teu kudu make sunatan. Lamun salat mutlak, mun salat mutlak mah cukup qasdu wungkul. Seperti kieu qasdu wungkul teh usolli rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Tingali sarahna ce. Qauluhu fardon. Ayo. Tengah-tengah. Ayo walau fardo kifayatin. Jeung najan eta fardu kifayah. Ka sholatil janajati seperti salat janajah au qodoin atawa salat qodo kalpa itati seperti salat anu lepot au muadatin atawa salat anu dibalikan deui nadron karena ngalirik li asliha kana asalna ieu muadah au nadron atawa salat nadar lakin yakumu tatapina menggon makomaniatil pardiyati dina tempat niat fardu fihi dina itu nadron nadar naon niatun nadriyati niat salat bangsa nadar. Hanapeun sair ce wala yajibu jeung teu wajib naon al idopatu ngaidopatkeun ilallahi kana lapad Allah taala li anal ibadata karena saestuna ibadah la takunu eta teu bukti itu ibadah illa lahu kajaba karena Allah subhanahu wa ta'ala lakin tustahabu tatapina disunatkeun itu idopat liataha koko supaya yen jadi nyata naon makna ikhlasi makna ikhlas jadi teu wajib ngan peda hukumna sunat tungkulnya maca kieu ya usolli fardhu duhri rakaataini lillahi ta'ala tah make lillahi ta'ala eta teh hukumna naon sunat lain wajib dan wajib nama cukup tadi sakieu hungkul usolli fardhu duhri geus sakitu eta nu wajib nama gitu
lillahi nama sunat teu wajib tuluy. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon niatut istiqbalil kiblati, niat madep ka kiblat. Wa adadur rakaati jeung bilangan pirang-pirang rakaat. Eta ge sunat. Matak sok lengkap we geuning di urang mah. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Eta teh komplit eta teh gitu. Padahal nu wajib nama ukur naon unggul. Usolli fardhu subhi. Ukur sakitu unggul. Perhatikan ke ya urang contohan. Walau ahto'a jeung lamun kasalahan jalma fil adadi dina bilangan. Ka'annawa saperti yen niat jalma aduhro kana duhur salasan kana tilu au khamsan atawa 5 lam tan akid tah teu narima jadi naon salatuhu salatna jalma. Umpamana usolli fardhu duhri salasa rakaatin maka teu jadi naonna salatna. Entak daripada salah mending kana henteu gitu kasarna mah. Halusna mah sing apik. Wa yasihu jeung sah naon al ada'u ada biniatil qodoi kalawan niat kodo wa aksuhu jeung sabalikna itu ada biniatil kodo mal udri sartana udur. Gambaranana sapertikeun kieu. Kaandona saperti yen nyangka jalma hurujal wakti kana geus kaluarna waktu bisababi goimin kalawan sabab mendung awanahwihi atawa saumpamana goim. Panawa tuluy nganiatan jalma al qodoa kana kodo sumata bayana tuluy narima pertela naon bakoul wakti tetepna waktu. Umpamana mendung cuaca teh tuluy urang teh niat kodo umpamana usolli fardhu duhri rakaataini kodoan umpamana gitu. Ari beres salat umpamana teh aya nu mawa jam ternyata kakarege setengah 3 can beak waktu lohor teh teh sah-sah wae gitu. Audona tawa nyangka jalma bako al wakti kana tetepna waktu panawa tuluy niat jalma al ada kana ada sumata bayana tuluy narima pertela naon hurujuhu kaluarna itu waktu. Oh mal udri atawa sarta eueuhna udur lakin kosoda tetapi ngamaksud jalma al makna kana makna al lugawi anu bangsa lugawi. Wasani jeung ari nu kaduana al qiyamu eta nangtung mal kudrati sartana kawasa alaihi kana itu qiyam. Pain ajaja maka lamun apes jalma anil qiyami tina nangtung pako ada tah diuk itu musolli kai pasya'a kumaha bae karep itu musolli wa qu'uduhu jeung ari diukna musolli muftarisan bari diuk iftiros afdolu eta leuwih utama. Rukun salat nu kadua nyaeta nangtung keur jalma anu mampu kana nangtung. Lamun teu mampu maka salat bari diuk. Masalah diukna bebas. Rek diuk siga kumaha wae oge. Ngan anu leuwih alus diuk iftiros. Diuk iftiros teh diuk anu sapertikeun diuk dina tasyahud awal. Wasalisu jeung anu katiluna takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Payata'ayyanu maka narima tangtu alal qadiri ka jalma anu kawasa bin nutki kana ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram naon ayakula yen maca itu qadir kana lapad Allahu akbar. Palayasihu maka tesah naon ar-rahmanu akbar lapad ar-rahmanu akbar wa nahwuhu jeung saumpamana itu ar-rahmanu akbar. Walayasihu jeung tesah piha dina itu takbiratul ihram naon takdimul khobari ngaheulakeun khobar alal mubtada'i manderikeun mubtada. Ka qaulihi saperti omongan jalma seperti ucapan jalma lapad
akbaru Allahu. Katilu rukun salat takbiratul ihram. Nyaeta ngucapkeun lafad Allahu akbar keur jalma anu mampu. Teu sah ku lafad anu sejen. Sapertikeun Ar-Rahmanu akbar atawa Ar-Razzaqu akbar, teu sah. Malah teu sah ngaheulakeun khobar mandirikeun kana mubtada sapertikeun akbaru Allahu, meunang eta oge teu sah. Malah disyaratkeun deui dina takbiratul ihram teh kudu kadenge ku ceuli sorangan. Atuh umpama sawareh kadenge sawareh deui teu kadenge maka teu sah. Naon sababna? Sabab takbiratul ihram mangrupakeun rukun qauli anu syaratna kudu kadenge ku ceuli sorangan. Jajaran kalima sarahna qaulu takbiratul ihram aya takbiratun tegasna takbir sababun anu jadi sabab pitahrimi ma dina ngaharamkeun perkara kana anu bukti ieu ma halal halalan eta halal lahu pikeun jalma qoblu dina samemehna takbiratul ihram kal akli saperti dahar wasyurbi jeung nginum wa nahwihima jeung saumpamana itu akli wasyurbi. Fal idafatu min idafati sabab lil musabab wa li hadza jeung kulantaran ieu takbiratun sababun sumiat dingaranan itu takbiratul ihram bidzalika ku itu takbiratul ihram wa tayyinuha jeung ari nangtukeun itu takbiratul ihram amrun eta perkara ta'abudiyun anu bangsa ibadah la yuqalu anu teu dipikir-pikir naon maknahu maknana itu amrun ta'abudiyun eta ta'abadna tegasna ibadah urang sadaya asyari'a kana syari kasyari syari teh Allah nu ngagelarkeun syara bihi kalawan itu amrun wa in lam naqul jeung najan teu ngarti urang sadaya lahu kana itu amrun maknan kana maknana. Wa man jeung ari saha jalma ajaja eta nu apes man ani nutki tina ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram bil arabiyati ku basa Arab tarajama tah nerjemahkeun man anha tina itu takbiratul ihram bi ayyi lugatin kunaon wae bahasa saa anu karep jalma atawa man wala yahdilu jeung ulah mindahkeun man anha tina takbiratul ihram ila dikrin kana dikir ahara anu sejen wajibu jeung wajib naon qarnun niati ngabarengkeun niat bitakbiri kana takbiratul ihram keur jalma anu apes teu mampu ngucapkeun Allahu akbar maka bisa diganti ku terjemahna ku bahasa naon wae urang Indonesia rek ku bahasa Indonesia heug ku bahasa Sunda pek ku bahasa naon wae teu meunang pindah kana zikir naon wae jadi pokona mah teu meunang pindah kana zikir rek dikir naon wae pokona mah teu meunang. Jadi teu mampu ngucapkeun takbiratul ihram Allahu akbar teu mampu ngucapkeun eta sok we terjemahkeun ku naon wae bahasa ulah digantian ku dikir naon wae ari Allahu akbar mah teu bisa ngan ngucapkeun astagfirullahaladzim bisa tah teu meunang gitu atawa diganti ku la ilaha illallah teu bisa eta oge
Wayajibu qarnun niat, wajib ngabarengkeun niat jeung takbiratul ihram. Tah ngabarengkeun eta disebutna muqaranah hakikiyah. Jadi teu meunang niat heula tuluy takbir umpamana, atawa sabalikna takbir heula tuluy niat teu bisa gitu. Matak disebutna muqaranah hakikiyah. Tingali sarahna qauluhu wa yajibu qarnun niati bitakbir. Aya kurnan tegasna kalawan ngabarengkeun hakikian nu bangsa hakikit. Ba'dal istihdari dina sabada nyuprih ngahadirkeun al hakiki anu bangsa hakiki. Bi ayas tahdira ku sapertieun ngahadirkeun jalma as-sholata kana salat tafsilan kalawan rincian atau wincikanana. Ma'a ta'ayyuniha sarta nangtukeunana itu salat bi ghairi nafli dina lian salat sunat. Ya kan salatna dita'yin nu tadi teh. Pamana ta'yin teh duhurna asarna ta'yin. Nangtukeun salat dina salian sunat al mutlaqi anu mutlak. Salat sunat mutlak makan teu disebut ya. Wa niatul fardiyah jeung niat salat fardu fil fardina salat fardu. Wa qasdil fi'li jeung neja migawe fi kulli salatin saban-saban salat. Wa yuqarrinu jeung ngabarengkeun jalma dalikal mustahdira kana itu anu nyuprih mustahdoro kana itu anu nyuprih dihadirkeun bikuli takbirati kalawan saban-saban takbir min awaliha tina mimitina itu takbirah ila akhiriha nepi ka akhirna itu takbirah. Kahanap 5 jajar. Walhasilu jeung ari kesimpulanana bi analahum eta saestuna ulama eta tetep pikeun ulama istihdaran ari nyuprih ngahadirkeun hakikian nu bangsa hakikat. Wastihdaran jeung nyuprih ngahadirkeun urfian nu bangsa uruf. Wa qurnan jeung ngabarengkeun hakikian nu bangsa hakiki. Wa qurnan jeung ngabarengkeun urfian nu bangsa uruf. Wal wajibu jeung ari nu wajibna innama huwa eta pastina ari ya wajib al urfiyani eta nu bangsa uruf duanana lal hakikiyani lain anu bangsa hakikat duanana. Aman Nawawi anapun ari Imam Nawawi pahtaro tah eta milih Nawawi al iktifaa kana ngalap cukup bil muqaranati kana ngabarengkeun al urfiyati anu bangsa uruf bihaitsu yu'addu kalawan sakira-kira diitung urpan cek uruf naon annahu saestuna jalma mustahdirun eta anu nyuprih ngahadirkeun lis salati kana salat. Matak cek bianu terakhir di logat wal wajibu innama huwa al urfiyani lal hakikiyani. Cek Imam Nawawi cukup ku muqaranah urfiyah. Ari muqaranah urfiyah teh ngabarengkeunana niat kana takbiratul ihram cek adat seperti ngucapkeun hamjahna lapad Allah bari jeung acan niat maka eta niat sah tegasna cukup bari ngahadirkeunna salat malah istihdorna oge cukup ku istihdor bangsa urfiyah. Kumaha istihdor bangsa urfiyah? Ngahadirkeun salat kalawan secara ijmali. Jadi teu kudu secara tafsili. Secara tafsili teh hiji-hijina rukun salat kahadirkeun kabeh. Eta tafsili, geus secara ijmali na wungkul. Kali deui
ngahadirkeun secara tafsili mah kieu ngahadirkeun hiji-hijina rukun salat kahadirkeun kabeh kana hate gitu. Eta tafsili. Sabab lamun ngahadirkeun salat secara tafsili siga bieu hese eta teh sulit. Matak cukup we ku urpiah mah ijmalina sagemlenganana gitu. Wa rabi'u jeung anu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Badalah atawa maca gagantina itu Fatihah. Liman pikeun jalma lam yahfad anu teu apal manha kana itu Fatihah. Fardon eta fardu kanat bukti naon as-sholatu sholatna aw naflan atawa sholat sunat. Wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari lapat bismillahirrahmanirrahim ayatun eta saayat minha tina itu Fatihah kamilatun anu sampurna. Wa man jeung ari saha jalma askoto eta nu ngagugurkeun man minal Fatihati tina Fatihah harpan kana sahurup aw tasdidatan atawa ngagugurkeun kana hiji tasdid aw abdala atawa ngagantikeun man harpan kana sahurup minha tina itu Fatihah biharpin kana hiji huruf lam tasih tah teu sah naon qiraatuhu maca na man wala jeung teu sah naon salatuhu salatna man ing ta'amada lamun ngahaja itu man wa illa jeung lamun teu itu ta'amada wajaba tah wajib alaika man naon i'adatul qiraati malikan deui maca Fatihahna. Nomor kaopat rukun salat teh nyaeta maca Fatihah atawa maca gaganti Fatihah keur jalma anu teu mampu, maksudna teu apal teu katalar Fatihahna. Lamun jalma teu katalar Fatihahna sok ku gagantina we gaganti Fatihah. Tuluy ari lapat bismillahirrahmanirrahim eta teh kaasupkeun kana saayat tina Fatihah. Maka lamun hiji jalma ngagugurkeun kana sahurup tina Al-Fatihah atawa hiji tasdid atawa ngaganti sahurup maka batal Al-Fatihahna. Malah lamun ngahaja-haja mah batal salatna. Lamun teu ngahaja, mun teu ngahaja mah batal Fatihahna. Kulantaran batal Fatihahna maka wajib malikan deui maca kana Fatihahna. Tingali sarahna. Jajaran kalimat tihanap. Qauluhu aw badalaha. Ay badalil Fatihati tegasna gaganti Fatihah. Min sab'i ayatin nyatana 7 pirang-pirang ayat. Aw sab'ati anwa'in atawa 7 pirang-pirang rupa min dikrin tina dikir aw du'ain atawa doa. Lamun teu apal kana Fatihah. Luhureun nu bieu ka luhur tilu jajar aya faidatun, faedah. Makuriat. Faidatun ari eta hiji faedah makuriat. Teu pati-pati dibaca naon Fatihatul Kitabi. Ala wajain kajalma anu boga kanyeri arba'ina marratin kalawan 40 balikan illa zahaba kajaba leungit itu wajain walaha jeung eta tetep pikeun itu Fatihatul Kitab nahwu salasina ari saumpama 30 naonana isman jenenganana. Jadi Al-Fatihah teh boga 30 ngaran. Hiji Al-Fatihah, 2 wasyafiyah, 3 wal kafiyah.
Wa kasratul asma'i jeung ari loba nangara pirang-pirang ngaran tadulu eta nuduhkeun ieu kasroh ala syarafil musamma kana mulyana anu dingaranan goliban dina galibna. Teraskeun. Wa yajibu sareng wajib naon tartibuha. Nartibkeun itu Fatihah bi ayaqro'a ku sapertieun maca jalma ayatiha kana pirang-pirang ayatna itu Fatihah ala nadmiha natepan kana runtuyanana itu ayat al ma'rufi anu dikanyaokeun. Wajibu jeung wajib aidon deui naon mualatuha tuluy-tuluyna itu Fatihah bi ayasila ku sapertieun nepungkeun jalma ba'da kalimatiha kana sawareh pirang-pirang kalimahna itu Fatihah bi ba'din kana sawarehna deui min ghairi paslin bari henteu kapisah illa bi qadri tanafusi kajaba ku saukuran ngarenghap. Dina maca Fatihah teh wajib tartib runtuyanana. Tuluy deui kudu mualah tuluy-tuluy. Saperti kieu mualah teh. Sawareh kalimah tungtungna kalimah kudu antel jeung kalimah sawarehna deui. Kudu antal. Gambaranana teu meunang kapisah antara per kalimah kajaba kungan saukuran sanapas atawa sarenghapan. Ngali sarahna panganapna pisan illa bi qadri tanafus. Ae wa al'a tegasna ngarenghap atawa ngambekan. Paina dalika maka saestuna itu tanafus yugtafaru eta dihampura ieu dalik bihilapis sukuti kalawan beda jeung repeh atau wili anu lila urpan ceuk adat. Payaqtou maka megatkeun itu sukut ha kana itu mualah. Sukut tawil ha kana mualah ingkana lamun bukti itu sukut bila udrin eta tetep kalawan teu aya udur. Wa kadza jeung eta tetap saperti itu sukutun tawilah sukutun ari repeh qasirun anu sakedeung. Qasoda anu ngamaksud jalma bihi kalawan ieu sukutun qasir qat al qiraati kana megatkeun bacaan. Dina pada naonna? Dina pada megatkeun kana bacaan Fatihana dina harti henteu mualahna gitu. Sanajan repeh sakedeung ngan ngamaksud kana megatkeun bacaan. Eta teh dihukuman teu naon? Teu mualah. Pa intaholala. Teraskeun deui sarahna saeutik deui eta. Pa in sakata maka lamun repeh jalma tawilan kalawan lila li udrin karena aya udur min jahlin nyatana bodo au sahwin tawa poho au iyain atawa rerenghapan naonnya sih anu kigituan we geuningan tah lam yaduru tah teu madarat itu sukut wa mislu jeung eta tetep saperti itu sukutun tawilah li udrin mari perkara lawan nasia lamun poho jalma ayatan kana ayat pasakata tuluy repeh jalma tawilan kalawan lila liyatadakaro karena nginget-nginget jalma ha kana itu ayat fa innahu maka saestuna itu sakata tawilan lam yaduru eta teu madarat itu sakat. Wa kadza jeung nya kitu deui lam yaduru lau sakata lamun repeh jalma qasiron kalawan sakedeung. Walam yaksid jeung teu ngamaksud jalma bihi ku itu sukut qat'al qiraati kana megatkeun bacaan. Pa in taholala maka lamun nyelangan naon adikru dikir baina mualatiha antara tuluy-tuluyna itu Fatihah qata'a tah megatkeun itu dikir ha kana itu Fatihah illa
ayata'allaqo kajabayen cumantel naon adikru dikir bimaslahati sholati kana kamaslahatan sholat. Kata minil makmumi seperti maca amin na makmum pi asnai patihati dina tengah-tengah maca patihahna makmum li qiraati imami karena bacaan imamna itu makmum. Fa innahu maka saestuna itu takmin layak to'u eta temegatkeun ieu takmin al mualata kana tuluy-tuluy. Pa in taholala lamun keur maca Fatihah tuluy di tengah-tengah maca Fatihah teh kaslang ku dikir, maka eta dikir matak megatkeun kana tuluy-tuluyna maca Fatihah. Kulantaran megatkeun kana tuluy-tuluyna maca Fatihah, maka wajib malikan deui kana maca Fatihahna. Contoh umpamana kieu. Urang teh keur salat ari heg aya nu maca salam. Tuluy ku urang dijawab. Ku maca umpamana subhanallah padahal urang keur maca Fatihah gitu. Atawa ngajawab salam. Maka eta dikir subhanallah eta teh matak megatkeun kana mualahna Fatihah. Kulantaran megatkeun kana mualahna Fatihah, maka wajib ngabalikan deui. Kumaha hukum salatna? Salatna mah teu batal gitu. Kecuali kaselang ku dikir anu cumantel kana kamaslahatan salat. Saperti si makmum maca amin babarengan jeung imam. Taya mah teu matak megatkeun kana mualah gitu. Kulantaran teu matak megatkeun kana mualah, maka eta si makmum teu kudu ngabalikan deui maca Fatihahna. Gambaran dina salat tarawih anu kitu. Pan imam sok gararancang geuningan. Ngali sarahna dina qaul jaran kalima. Illa ayat ala qadik ru bimaslahati shalah. Aya fa innahu maka saestuna itu dikru bimaslahati shalah. Layak tau eta teu megatkeun itu dikru ha kana itu mualah. Kata minil makmumi fi asna'i Fatihatihi li qiraati imamihi. Aya wa in lam yu'ammin jeung najan teu maca amin saha imamuhu imamna itu makmum bil fa'li kalawan nyatana bihilapi goiri imami kalawan beda lian imamna makmum. Faida amina maka di mana-mana maca amin itu makmum li qiraatihi karena macana itu goer imam kotoa tah megatkeun itu takmin hak kana itu mualah. Jadi umpamana urang keur salat maca Fatihah batur anu ngaji Quran umpamana waladolin urang keur maca ya kana budaya kana stain tuluy maca amin ta eta memegatkeun kana qiraah dan nu macana lain imam. Waman jeung ari saha jalma jahila anu teu nyaho ieu eman bodoh teu nyaho al-Fatihata kana Fatihah wa ta'adzarat jeung narima susah itu Fatihah alai ka eman li adami muallimin karena eueuh anu ngawuruk masalan umpamana wa ahsana jeung alus eman goeroha kana lian Fatihah minal Qur'ani tina Al-Qur'an wajaba tah wajib alaika eman naon sab'u ayatin 7 pirang-pirang ayat mutawaliyatin anu tuluy-tuluy iwadon bari jadi gaganti anil Fatihati tina Fatihah aw mutaparikotan atawa anu pisah-pisah. Lamun jalma teu bisa maca Fatihah gambaranana umpamana eueuh nu ngawurukna
Tapi ari maca anu sejenna mah bisa, maka menang keur eta jalma ngaruntuykeun 7 ayat tina sasurat umpamana, atawa tina sasurat dicokot saayat tina surat sejen saayat deui dipisah-pisah gitu. Tah eta tina naon? Gaganti tina Fatihah. Ngan kade hurufna ulah kurang tina huruf Fatihah.